Dan di sana ada satu rumah sahabat ya, yang sangat terpencil sekali, jauh kemana-mana. Kita akan coba silaturahmi ke sebelah sana sahabat ya. Mana wa? Sawah? Nyamut? Oh, udah ini lagi sahabat ke sini mah tuh. Habis sudah digarap lagi. Tengah sabuminya di ditanya. Mohon itu pedih. Oh, mohon terpencil dia mah. Iya mah, nang teh nyaringkur. Tapi rausnya ningisnya dia Alhamdulillah. benar-benar ya tisili harang mata sahabat katanya, kata si Akang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya ya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mang Uhil. Kali ini saya berkunjung salah satu kampung yang ada di Ploksok, Jampang Kulon, Sukabumi ya. Akan melihat suasana kampung yang ada di sini. Dan nampaknya di sini sudah pada panen sahabat ya. Oke, terima kasih pada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mensupport atau channel ini ya, mendukung channel ini. Terima kasih. Semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita menyeberangi jembatan bambu ya.
Jalannya sangat menanjak sekali, sahabat ya. Air yang gelontor di sini, sahabat ya. Mungkin di sini nggak pernah kekeringan, sahabat ya. Yang di mana? Nggak suruh? Hebat nih. Dan di sana ada satu rumah, sahabat ya, yang sangat terpencil sekali, jauh kemana-mana. Kita akan coba silaturahmi ke sebelah sana, sahabat ya. Ayo ikutin terus, sahabat ya. Dan ini solokan yang mengairi ke wilayah Jampang Kulon, sahabat ya. Dan alhamdulillah airnya ini masih ada, sahabat ya. Dan ini untuk mengairi daerah wilayah Jampang Kulon, sahabat ya. Suasananya di sini perbukitan seperti ini, sahabat ya. Dan kebanyakan di sini sudah pada panen dan mulai menanam lagi. Dan di depan sana ada satu rumah, sahabat ya. Rumah yang sangat terpencil sekali, tapi suasananya sangat enak ya. Walaupun jauh dari tetangga, tapi pemandangannya sangat luar biasa di sini. Lihat ke sekitarnya pegunungan, sahabat ya. Seperti ini, sahabat ya, pemandangannya sangat enak sekali di sini. Suasana pesawahan dan pegunungan bikin adem. Dan ini sebelah sini juga hutan, sahabat ya. Di atas sini juga hutan. Di sini mah benar-benar adem, kedongdong juga. Itu rumah terpencil ya, dikelilingi dengan buah-buahan, teman-teman ya. Assalamualaikum. You neng. Lejena naon? Aduh, iya mah. Kadong-dong namanya lebet kieu ya. Insyaallah, sahabat ya. Dan di sini ada tempat ngademnya juga, sahabat ya. Mana wa? Sawah? Nyamut. Oh, udah ini lagi, sahabat, ke sini mah tuh. Habis sudah digarap lagi.
mau nanam lagi. Dan ini ada tempat buat istirahat, enak sekali sahabat. Wah, siapa? Ngiring amangan apa dia? Mana? Ah, punten dah. Mana? Rawasan pemandangan di dieunya. Aduh, Alhamdulillah. ini adem we ningali ka pegunungan tuh, sahabat ya. Kita panai saur orang Sunda teh mah cek orang Sunda, orang Sunda nya ta. Mohon. Naon teh mah ti silih harang. Tah eta kitu Cara kasar nama. nya. Dareres Kang, aduh di dieu mah rawaseun. Tempat ieu aduh di dieu tempat niis, di tempat ngadem. Alhamdulillah. Rawaseun. Sahabat ya. Sawah, Kak. Teh sabuminya di dieu nya. Mohon itu tadi. Oh, mohon terpencil di dieu mah. Oh nya. Ieu mah nang teh nyaringkur. Tapi rawaseun niisnya dia Alhamdulillah. bener-bener itu silih harang mata sahabat katanya, kata si Akang tuh. Kang ningali kabeh pangkernya. Mangga. Aduh, suasana pedesaan teh ini sahabat ya, yang selalu dirindukan. Suasana yang sangat indah sekali. Ya kadang dong, nak telah lembut. Cangkokan dia punya, Pak. Sanes. Oh, tapi sayangnya baruahan. Sampai 2-3 daun. Nyalipin kana kulit. Oh, buahnya sarae. Lembut. Itu oke gini tuh. Ih, bari bapak telah ini dia. 12 ka 13 ayeuna. Oh. Halo do sok saater aka dia. Sim halo do. Oh, ID dia mah tergantung pek lamina sasi non 7 bulan namanya saat. saat pe 5 bulan ge aya cuman teu ageng teu tiasa Nya. sawah. Tetesa kesawahannya itu. Mun teu sia di sawahan. Da ieu naon mata kuantunnya masuk teh aya etangan ai urang Sunda kan Nya. etangan aya etangan teh disebatna teh mah bulan genep cenah naon aya hujan tah eta teh merekat kan aya baku Mohon. ieu pan oh ieu bulan genep ya hujan pasti tuluy hujan teh nuluy Oh, ai pek misalkan saya kana ieu na kana tatanen gitu bade boh eta mah bade nyawa nya. boh are Membon berarti. bon eta teh bulan genep pek aya usum hujan pangsae sayana biasana gitu Bulan kena bulan urang sa. sanes Bulan batur. bulan batu ai pan ai Sunda mah ge buhun sara teh kedah Nya. Oh, kan ai sara mah secara agama mohon. ai buhun mah secara individuna di uyut-buyut Menang nyiptakeun cara kitu teh meureunnya. nah kan Menang analisis urang meureun eta nya. eta Oh,
sahabat. Jadi nggak di sini mah tuh ya Kang ini ya. Kalau mau ini dihitung dulu ya. 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 Diperhitungkan dulu. Nggak asal-asal tani gitu. Jadi kalau misalkan asal-asalan rata-rata mungkin kena seueur modal. gagalnya. Gagal. Nah. Kemungkinan gagal ya hampir 50% lah. Ya. Jadi dina gagal nantinya jadinya nyah modal gitu tah gitu sahabatnya, mengantisipasi kegagalan itu ruginya keluar modal banyak, panen nggak tekala lah gitu lah bahasa Sundanya. Iya, Iya macam nanti sabaraha. Kantun kecape. Tah gitu. Padahalan mah sama pang bunga-bungahna non kahirupan tukang tani. Mun. Disebatna ai tukang kantor napan puguh masuk jam sekian. Ya. Ai tukang tani mah arek gawe gudang berang bahasa kasarnya. Ya, bener. Secara ini non umumna gitunya. Eta mah Bebasnya. waktu diatur ku nyalira gitu. Ya. Umum namanya biasana mah kan ayeuna rek seueuran ayeuna jalmi ayeuna kana tani salarasna maksudna teu pemikiranna heula. Ya. Atau misalkan boh arek bade kantoran ya gitu misalkan. Jadi moal aya bos tanpa pegawai. Tah. Moal disebat bos. Ya. Efek teu aya pegawai mah berarti moal aya tukang tani. Efek misalkan teu aya anu konsumsina teh. Mohon. Anu tilu aluhur teh mah meureun ayeuna hasil tina naon taruang sangu teh meureun. Hasil urangnya, hasil petani. Lamun taya petani mah nya kumaha meureunnya gitu. Kan dina aya generasi milenial. Ya. Kitu so teh kadang kan ai naon kitu so teh disebatna teh mah serba henteu culum langsung kana ieuna gitu. Ya, rada. Kan jarang lah gitu Ya. anu generasi Z gitu ayeuna kamu generasi. Rada hareresenya anu kana tani muhun. Ai anak tahun 90, tahun ayeuna tahun 2000 masih kene aya kadaek lah gitu. Muhun. Tapi rata-rata di kampung generasi penerus ayeuna cobi kualah pastilah katinggal generasi penerus ayeuna hampir rata-rata kunaon geus hayang ke Jakarta. Muhun. Karena mungkin pemikirannya kieu, di Jakarta kita kerja terus dibayar. Tapi di kampung kita kerja terus ya aya bahasa di kampung mah isukan lah can aya nama gitu. Jadi ayeuna mah yang langsung kalah hasil teh nya harita gitu. hayang serba instannya. Pan naon ge enak sih instan. Tah bener dah ayeuna serba instannya. Hoyongna instan. Saha sih anu teh hoyong instan eta oge gitu urang hayang kaya ayeuna itu. Tah cuman ada prosesna eta nya nu rada hesena teh kabeh ge rada wegahna teh dina prosesna. Kadang-kadang rata-rata di nu datar. Nya. Disebut ngarata paling umungan pan mua paling teh hoyongan jalmi mah ngarata-rata di nu menyul. Da naon menyul cenah. Mun kena ngarata-rata di nu datar da geus rata. Aya di rata-rata deui cenah. Padahalan mah di mana di jalmi non berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian cenah geuning. Pan kabeh ge bersakit-sakit heula. Kedah aya pengorbanan heula. Moal mungkin ayeuna langsung nya kecuali tadina bapana aya kagaduh. Tah eta anu eta mah. Naon anakna memanfaatkan Anu pewaris mah nya. Tah pewaris. Urang mah perintis. Gitu. Aduh sahabat ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sama si AA ini yang sangat welcome sekali sama kita. Aduh. Udah kantos di Jakarta damel bangunan, dagang gitu ya. Cuman aya abdi mah naon anu aya dimanfaatkeuna. Hatur nuhun abinya ieu tos parantos di ieu among ka dieu Pak. Sami Mangga nya. Tong bosan Henteu amang we ieu mah. Alhamdulillah ditanggal. Mohon terang-terang mi, hayang terang gitu. Soalna kan abit jarang ka dieu nya. Katingali itu aya bumi gitu di dia asa kakarak ningali gitu. Da abis sok ieu sok video ka kampung-kampung gitu. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Hapunten ya ku abi bilih kaganggu. Oh iya mah. Iya dianggurkeun ka. Dianggurkeun. Henteu hatur nuhun. Duh alhamdulillah sahabat ya sudah silaturahmi sama Bapak ini. Sama si Ana. Mohon. Hatur nuhun banyak.